Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeung enjing ka pamirsa sadayana, simkuring Cantika Indah Permata dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu kantos kajantenan dina saminggun kapengker. Ratus imah warga di Taman Sari Kota Bandung kacaahan blukar walungan Cikapundung ti poe Salasa tepi ka poe Rebo. Isuk-isuk eta caah masih ngeuman sawatara imah warga. Antukna warga teu bisa ka mana. Dume eta jalan teh kablokir pamirsa nu mulia. Tepi ka poe Rebo isuk-isuk caah masih ngeueum sawatara imah warga Taman Sari Kota Bandung. Sanajan kitu caah mimiti ngorotan tepi kat 50 cm. Satu tas petugas Dinas Bina Marga Kota Bandung nyedot eta cai caah make mesin pompa. Allah, geus kabeh Sarua. Cunduk waktu kana acara warta dina bahasa Sunda anu dipindangkeun ku Zahra Salsabil Munggaran. Para pamirsa sadayana, simkuring Zahra Salsabil ti Reporter Sunda TV bade ngadugikeun laporan langsung korban banjir nu aya di Kacamatan Taman Sari. Simkuring ayeuna sareng salah sahiji warga anu aya di Kacamatan Taman Sari dina dinten ieu 11 Januari 2024 kanggo langkung jelasna mangga urang wawancara salah sahiji warga korban banjir. Wilujeng enjing teteh abdi ti Reporter Sunda TV bade naros perkawis kajadian caah kamari kumaha lajeng lumangsungna ieu banjir teh. Musibah ieu dimimitian ku hujan badag terus-terusan sarta angin kuat anyar bibit cai sareng curah hujan anu luhur nyababkeun banjir. Dina waktos eta cai mimiti asup ka kampung dina tingkat angkel. Saenggeus eta cai terus naek ka cida gancangna. Bari kuring tetep di imah jeung di luhur pikeun panyumputan. Jadi kinten-kinten sabaraha meter jangkungna cai teh? Di kinten-kinten mah 50 cm. Aya tindakan langsung naon ti pamarentah? Alhamdulillah pamarentah gancang nyadiakeun pangungsian pikeun arurang. Naon anu dipihareup warga dieu ti pamarentah? Dinu danget ayeuna warga di Taman Sari ngahareupeun bantosan, anggoan jeung sajabina. Terutami kaperyogian sadidinten kumargi kitu mugia bantosan ti pamarentah sareng relawan nu dihareup pisan ku warga. Mungsa kitu nu tiasa didugikeun hatur nuhun kanggo waktos sareng informasina. Mudah-mudahan ieu banjir tiasa lekasan supados sadayana warga anu sanes tiasa ngalaksana kagiatan normal deui. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayun pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayunna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.